Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 1 Oktober 2025. Masih dina suratun Nahli ayat ke-45 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa amina nah geus ngarasa aman. Allazina jalma-jalma makaru anu mekar selalu nyeun tipu daya ka umat Islam. Sayyiati tina pirang-pirang kajahatan atawa rupa-rupa ku kagorengan. Ta eta karesepna jelema makar ka umat muslimin. Ayah sipa maranehanana teu apa kana yen bakal ditelemkeun saha itu jalma-jalma nu dolim Allahu ku Gusti Allah bihimul ardo dina maranehanana ardo kana jero taneuh seperti kapungkur saha seueur nu kajadian si Korun teh harta banda loba tapi dolim dilelepkeun kana jero taneuh ku Allah fil ardi saterasna au ya'tiyahumul azab atawa didatangkeun kana kamaranehanana al azaba ku azab min haitsu tina arah layas urun anu teu disangka-sangka atawa anu teu disadari datang azab tiba-tiba teu sieun ngarasa aman moal aya nu aman rek bobo kudu ngadoa heula rek tuang rek ibak rek ka WC kudu ngadoa sabab bisa datang sawaktu-waktu min haitsu layas urun tina arah anu teu disangka-sangka. Saterasna au yakhudahum atawa ditimpakeun ka itu jalma-jalma fi taqallubihim dina perjalananana. Contohna naik mobil tiba-tiba ya Allah auzubillah celaka dina pesawat celaka di lautan dina bahtera bisa celaka dina motor dina sepeda dina naon oge taqallubihim dina perjalanan maranehna bisa cilaka kunaon mata ku kituna kudu ngadoa sampai meh berangkat fama hum mangka henteu hum itu jama-jama bimu'jizina bisa berlepas diri tina eta kecelakaan atawa nyelamatkeun diri tina kecelakaan upami Allah tos ngersakeun mata kedah ngadoa ti saacan ngalakukeun perkara nanaon ogenan saterasna au yakhudahum atawa ditimpakeun hum ka itu jalma-jalma ala takhawufi kana pirang-pirang ketakutan sieun fa inna rabbakum mangka sanyana ari pangeran anjeun kabeh la raufur rahim Allah anu maha kasih welas asih sareng Allah anu maha penyayang. Awalam yarau nahaan maranehan teu nempo ila kana ma naon perkara khalaqo anu geus diciptakeun Allahu ku Gusti Allah min syai'in tina hiji perkara we contohna sireum atawa reungit ciptaan Allah leutik hirup aya nyawaan kumaha peujitna moal kabayang eta ciptaan Allah anu sakitu istimewana. Saterasna contohna naon deui yatafayyau anu bolak-balik yatafayyau teh condongna dilaluhu eta bayangan anil yamin kabelah kenca wasyimailihi anil yamin kabelah katuhu maksudna wasyamaili atawa kabelah kenca anger bayang-bayang mah nuturkeun kana benda contohna di belah wetan panon penyorot di belah kanan atau di belah kiri anger bayang-bayang mengikuti kana tubuh urang kana bendana atawa kana barang naon oge eta teh kekuasaan Allah teu bisa lepas tunduk sadayana sujadan tunduk patuh sujud lillahi ka Gusti Allah wahum bari itu jama-jama dakhiruna rendah hati
sadaya ciptaan Allah teh rendah hati, nu sok sombong mah kadang manusia jeung setan. Walillahi jeung kurka Allah wungkul yasjudu sadayana sujud mafis samawati naon perkara anu di langit bulan bintang matahari sujud dengan menurut karena naon perintah Allah dengan garis edarna. Wa ma fil ardi jeung naon perkara fil ardi nu aya di muka bumi. Contona min dabatin tina binatang melata anu aya di muka bumi nu ngarayap eti pangleutikna wal malaikatu jeung ciptaan Allah eta malaikat numpang ageungna. Wahum jeung itu sadayana la yastakbiruna henteu sombong ka Gusti Allah, henteu mutakabir ka Gusti Allah. Sadayana sujud patuh kana perintah. Nah, ya khaufuna marana sarieun rabbuhum ku pangeranana sadayana min fawqihim ti luhureun parentahna maranehanana wa yaf'aluna jeung migawe sadayana para malaikat mayu maruna kana naon nu diparentahkeun ku Allah. Contona nu nyebut nyawa ditah sujud ditah naon oge para malaikat yaf'aluna migawe mayu marun naon anu diparentah. Barakallahu li wa lakum sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadapi doana pribadi sada marahmah mugi engah disehatkeun. Amin. Assalamualaikum.